Kisah hujan letik Kadapur bari rusuh Benget hinyai betongnya geter Rek dahar naon ayeuna Ninggali dina luhur kompor Aya bala-bala hasum Dina pikirku kabeneran pisan Sagedong kaget tulis serinya kakak Nyolot kompor Bala-bala dihanutkeun sing horeng sendeuna gedeg teuing nu akhirna Bala-balana tutong asa lieur Bala-bala hidung gurih-gurih henyoy Bala-bala tutong nu penting masih bisa didahar make sanggup saeutik didahar we daweuh deui Bala-bala tutong jadi warna hitam Indo kuring ngomong tong ngomong HP lamun keur barang gawe da meureun teu dibalikeun tapi dakeun bae atuh di warung ge loba kenengan kudu boga duit tatangga ge ngadenge tulu nyarita sarua budak kuring ge kitu akhirna sakampung nyarahon bala-balana tutung tapi keun bae bari nyeruput kopi haneut ngadahar handapeun kompor sagala kasalahan letik roba jadi suri babarenggan mun hirup kadang oge tutong teu selawasna bisa mulus diantekeun sakeudong dibalikeun sakali terus kapohoan tungtungna didahar tetep karasa nikmat Isok-isok hujan letik Kadapur bari rusuh Benget hinyai betongna geter Rek dahar naon ayeuna Ninggali dina luhur kompor Aya bala-bala hasum Dina pikirku kabeneran pisan Sakeudong kaget tulis serinya kakak Nyodot kompor Bala-bala dihanutkeun sing horeng sendeuna gedeg teuing nu akhirna Bala-balana tutong asa lieur Bala-bala hidung gurih tapi gurih Bala-bala tutong nu penting masih bisa didahar maka sanggup saeutik didahar we daweuh deui Bala-bala tutong jadi karita Indo kuring ngomong tong loba ngeluh tetutu malain carita angguran mah nyieun deuri da loba keneh di warung ge tapi teu boga jang meulina tatangga ge ngadenge tulu nyarita sarua budak kuring ge kitu akhirna sakampung